Itu jadi Syekh Abdul Qadir Jalani mah bahasa teh falsafah anu ulah waka ditereuy tanpa diterjemahkeun. Lamun matak ceuk Syekh Abdul Qadir Jalani keneh jelema nu bakal bisa narima kana bahasa kami iwal ti jelema anu bersih hate. Lamun jelema kotor hate moal bisa narima kana bahasa kami. Nah, heupan jeung si udon. Wah, naon tahajud geuning anger milik goreng. Eureun we aing mah tahajudna. Kitu tah kaituna teh. Da su udon. Tapi lamun dicokel ku urang aya naon dina pendapat eta, tahajud teh bagian daripada rizki, duha oge bagian daripada rizki. Nah, jadi lain rizki harta, tapi waktu di saat batur sare urang daek tahajud itulah rizki lebih gede tibatan harta. Anu baheula kajadian ternyata lain ukur dikenang tapi urang oge kudu ngalakukeun poe ayeuna. Urang ngabangga-bangga Nabi Muhammad, nyaritakeun cinta ka Nabi Muhammad, tapi tetela aya nu coplok tina awak urang nyatana akhlak Nabi Muhammad. Jadi cinta teh karek sebatas bahasa can bisa ngabukti ngawujud dina akhlak perbuatan. Sehingga saking ku cinta na Nabi kana Islam, ludes hartana melaan Islam. Lamun deuk ditanya urang sakabehna, da urang mah barang bere kana Islam teh sesa seueuh urang. Malah mandar keur pribadi mah 80%, agama mah cantang tuh 10%. Matak hakikatna ngawujudna ngabentukna perkara anu kajadian teh lain bangga, lain luhung, lain ngajadikeun alat pikeun kasombongan, tapi beuki era. Naon sababna nu dipake ku urang mah gede, nu dibikeun mah ngan saeutik. Sedengkeun anu saeutik eta nu bakal jadi oncor kahirupan di alam akhirat. Sedengkeun nu kapake ku awak urang mah ngan saukur jadi bu sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, ngan sakajar manarkeun hirup. Tapi nu dibikeun ka diri-diri anu lian dipake ngabangun jeung itu ieu keur sarana tempat ibadah, da eta nu matak jadi oncor. Tah ku hal sarupa kitu urang sakabehna kudu ngajadikeun alat pikeun ngudag akhirat teh ternyata dunya heula. Lamun manusia geus dibere harta lain ukur salat wungkul anu bakal tumiba kana dirina, tapi bakal aya nu kadua wa atu zakah jeung kaluarkeun zakat. Jalma nu sangsara mah boga untung ku salat beres, teu ngaluarkeun zakat teu nanaon, naha da teu boga. Tapi keur jelema anu boga harta karek salat da acan jadi naon-naon lamun can bisa ngaluarkeun tina eta harta keur kapentingan dina agama. Matak beunghar teh ulah hayang. Nah mage jeung ulah hayang sabab bakal dibere tugas. Nalika harta dititipkeun maka tugasna kudu dikaluarkeun. Loba jalma hayang beunghar ngaluarkeun teu pati teh eta teh ngadarakakeun maneh. Matak ari Allah mada bakal nyimpen harta, ilmu, pangkat, kakayaan, iwal ti hiji syaratna keur jelema nu bersih hate. Jadi lamun urang kabeh hayang beunghar gampang hate we beresan. Keur mah hirup sangsara kata mah pedit, keur mah hirup sangsara kumed, keur mah hirup sangsara ngomongkeun batur, keur mah hirup sangsara kata mah panasan ku batur. Maka lamun dibere beunghar teh bakal jadi alat kasombongan, naha sumber hate anu kotor. Tapi lamun jalma hatena bersih sangsara bakal sabar, beunghar bakal bager. Tamatak sumber kahirupan dina segala rupa gumantung hate. Dari awak mah kena kuruksa. Tamangka hadirin kaum muslimin, urang ayeuna parantos ngagaduhan sarana ibadah anu sakieu bobog jeung daweg ieu teh karek kembang. Ai ngaran-ngaran kembang buah isuke kena ku burung. Ngaran-ngaran kembang kena ku burung teu jadi pentil-pentil acan. Dalah-dalah geus jadi pentil ge kena ku burung mah teu jadi buah. Dalah-dalah jadi buah ge teu bisa didahar. Nu paling keung ieu masjid badag, hade, alus, donatur nepi ka rabeng ti ditu jeung ti dieu, tapi hiji nu jadi patokan leungit pangeusina, leungit berkah tina eta masjidna. Matak nu paling pokok utama ieu awal urang muka ieu masjid ku aya pangaosan, muga-muga program kahareupna ulah sakadar pangajian teh poe ayeuna, tapi urang oge kudu jadi alat modal poe ayeuna teh keur poe isuk.
ngariung mumpulung ibu-ibu saleleur bapak-bapak sarumping ulah hanya sekadar tujuan keur gunting pita narima laporan itu jeung ini tapi urang oge perlu boga program pikeun ngawujudkeun ieu perkara teh ngajadikeun dina awak urang jadi masjid teh kudu asup kana awak urang sehingga lamun masjid geus asup kana awak urang sagala rupa persoalan dina kahirupan bakal kaanggeuskeun sumberna ti jero masjid. Nah bet kitu sabab Nabi Muhammad ngajadikeun masjid lain sakadar alat salat, lain sakadar alat maca Quran, lain sakadar alat dzikir. Bahkan Nabi Muhammad mah ngajadikeun masjid teh alat pikeun ngamerdekakeun jalma budak belian. Tah lalakon perkara ieu muga-muga masjid Logawa teh jadi percontohan keur masjid-masjid nu lean. Hayu atuh urang ngalengkah babarengan. Contoh leutik masjid kudu ngareret kanu yatim, masjid kudu nempo anu miskin, masjid oge kudu nempo ka jelema nu sangsara da batur mung ka masjid teh kumelaan usaha. Jadi lain hubu dunya melaan beteungna da lamun beteung geus seubeuh mah diajak ka masjid bakal dae. Maka hakikat nu ngaran hirup teh ieu ternyata masjid ku Nabi dijadikeun alat solusi kahirupan pikeun jalma nu di luar masjid. Jadi makmurna masjid lain makmurna kulobana jalma nu ka masjid tapi makmurna masjid makmurna jelema di luar masjid ku jelema anu di masjid. Jadi ayeuna urang makmur di masjid kuloba jelema bisa jadi ngan eta mah karek kembang dari hasilna mah makmurna masjid ku jelema anu lae ka masjid kudu bisa ngamakmurkeun jelema nu di luar masjid. Artina ngamakmurkeun jalma nu di luar masjid ku cara jalma-jalma nu di jero masjid lain sakadar aqimus shalah tapi aya tugas anu leuwih tidinya salat eukeur pribadi. Apa Nabi Musa pernah nanya, ya Allah ibadah naon nu paling dipikas seneng ku salira? Naha salat lain, naha puasa lain, naha umroh lain, naha ibadah haji lain. Tapi cek Allah nu paling dipikas seneng ku kami ibadah nalika anjeun boga dahareun ngareret batur anu keur lapar tah eta anu utama sabab ibadah geus napalkeun ka awak batur. Jadi salat mah keur urang, init ka masjid keur urang, ibadah umroh keur urang, ibadah haji keur urang. Mana urang kapedulian ka sasama dina hirupna sehingga program pertama anu ku Nabi ditapalkeun di masjid saha di antara urang anu teu dahar. Cek Abu Bakar ya Rasul si pulan teu dae ka masjid lantaran sangsara. Kumaha cek Nabi saha di antara urang nu boga duit leuwih? Urang sumbang urang bere karunya henteu ka masjid teh bisi teu dahar, karunya teu ka masjid teh bisi teu boga duit, hayu urang sumbang urang longok. Jadi salian ti cicing di masjid teh aya program silaturahmi nepungan jalma nu teu ka masjid bari merhatikeun beuteung jalma nu teu ka masjid. Sehingga gebro dibere dijamin kahirupanana. Pan muntruk-muntruk dararatang deui ka masjid sa RT di beja-beja euy geuning jalma nu di masjid teh balalageur, geuning jalma nu di masjid teh saroleh, geuning jalma nu di masjid teh ngajamin jalma nu sangsara, riungan breng atuh matak masjid zaman Nabi mah 2 bulan jadi masjid, 2 bulan deui 2 masjid, 2 bulan deui 3 masjid, 2 bulan deui 4 masjid, nepi ka detik ayeuna sabaraha ribu jumlah masjid nu dijamin ku Nabi. Ayeuna urang ieu 2 bulan setengah da cantang tuh 2 bulan setengah deui jadi masjid deui. Nah apaan urang mah hiji ge can kausia. Tah suburna masjid zaman Nabi teh lantaran nyuburkeun jalma nu di luar masjid. Keun eta mah urang pikiran engke kumaha carana ngawujudkeun kahayang Kangjeng Nabi sehingga masjid teh lain sakadar suburna jalma nu di masjid ku daek ungahna. Tapi urang oge kudu daek mikiran jelema sangkan daek ka masjid teh ku cara merhatikeun eusi beuteung. Teu kudu mikiran sa Indonesia, teu kudu mikiran sa kecamatan, teu kudu mikiran sa desa. Urang mikiran masa Logawa. Matak muga-muga ieu masjid weuteuh, urang eusian ku hate nu weuteuh sarta urang gantian oge ku kaimanan, ku katakwaan anu weuteuh. Sehingga program teh anu weuteuh. Hal-hal sarupa kitu teh lamun deuk dibongkar, lamun deuk dikaji, lamun deuk digali. Masjid teh lain sakadar alat sarana pikeun ibadah,
tapi masjid oge digunakan sarana pikeun kepentingan umum anu nyangkut paut karena posisi dakwah. Bahkan urang hal poe ayeuna perlu urang oge lalajo ilmu tina ieu masjid. Aya semen, aya batu, aya paku, aya kaca, aya kai, aya kenteng. Henteu pahareup-hareup sugan ceuk semen teh kuring anu begede jasa, ceuk paku teh kuring nu gede jasa, ceuk batu kuring nu gede jasa. Eueuh ngaranna mah hiji we masjid geus. Jadi dina harti urang sakabeh nu ngasihan ieu masjid henteu nepak dada urang kuring, henteu, kudu bisa ngaleungitkeun perkara eta. Naon nu jadi sabab ngawujudna ieu masjid lain ladang perorangan, lain ladang saurang, lain ladang dua urang, tapi ladang kabeh nu ngabogaan paniatan dina kahadean deuk gede atawa deuk leutikkeun da catatan Allah mah pasti terjadi. Ngan ceuk ilmu hakikat jalma nu mere sebenarnya lain mere tapi keur nyokot. Jalma nu mere teh lain mere tapi keur nyokot. Nalika bapak barang berek kata tangga ceuk hate urang mah urang teh keur mere padahal mah hakikatna mah urang teh keur nyokot. Apana Allah nyadiakeun kahadean teh kudu dicokot. Kunaon dicokotna? Ku Allah dititipkeun tuh jalma susah, jalma yatim, jalma miskin, jalma nu katalangsara. Nalika urang daek mere sebenarnya urang keur nyokot tiket ti Allah, keur nyokot kahadean eta. Jadi ulah coba-coba diniatan urang mere adalah mere, tapi hakikat mah urang mere teh adalah nyokot. Sehingga warga masyarakat nyumbang ka ieu masjid, da sebenarnya mah lain nyumbang, lain mere, nyokot. Jadi nyokot kahadean tina pahala bangunan masjid. Nu bakal mere pahala lain manusia, lain sesaha, tapi jelas nu bakal mere kahadean adalah ti Allah Ta'ala. Jadi urang barang bere ka ieu masjid deuk leutik tawa deuk gede sebenarnya lain mere tapi keur nyokot kahadean. Sabab nu ngaran kahirupan mah melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Ngan urangnya kudu apal setiap jelema melak bonteng jukut ge sok jadi. Jadi nalika urang nyieun kahadean kade ujub jeung ria ge sok rada muncul. Matak niatan we urang mah lain deuk mere tapi hakikatna mah keur nyokot. Leuwih gede jelema merena, leuwih badag anu dicokotna. Da dumasar tina kamampuan dirina sewang-sewangan. Maka lalajo tina ieu perkara masjid ternyata semen teu ngaku, paku teu ngaku, taneuh teu ngaku, batu ge teu ngaku. Anger wujudna mah adalah masjid, maka urang ge geus ieu masjid teu bisa ieu masjid diaku ku golongan, teu bisa ieu masjid diaku ke perorangan, teu bisa ieu masjid diaku pedah kudu nyumbangna gede, teu bisa. Pokokna mah masjid mah baitullah bumina Allah nu urang kabeh boga kewajiban teu mikir gede jeung leutik. Das hakikatna mah urang mere sebenarnya lain keur mere, keur nyokot. Keur nyokot kahadean ti Allah Ta'ala. Ngan tauhid eta teh hese dipigawe. Sahingga balik deui kana awak, naon nu ku urang dibikeun ceuk umum mah gede. Hakikatna mah teu satai kuku-kuku acan. Lamun teh mah donatur masihan 300 juta, urang tanya nu dipake mah leuwih ti 1 M. Lamun ibu barang bere ka ieu tempat ka ieu masjid 10 juta, nu dipake ku ibu mah leuwih ti sakitu. Jadi anger we urang meragrag kana hirup sarakah keneh. Tapi lamun urang nempun nilaina nilai anu ceuk kasat mata manusia 10 juta adalah gede. Tapi lamun urang nempo kana nu dipake ku urang 10 juta teh leutik, nah gede keneh nu dipake ku urang katimbang nu dibikeun kana kepentingan agama. Mata rek naon nu dipandrak naon nu dipake alat kasombongan. Lamun mah ti Ciapus masihan ngelewat donatur 300 juta gede ceuk ukuran urang, tapi bisa jadi leutik hareupeun Allah. Contoh kecil, contoh leutik ieu. Mun urang boga duit 100 juta mere 1 juta, hareupeun umum 1 juta gede, tapi hareupeun Allah leutik, nah 1 juta keluar tina angka 100 juta.
gede keneh 5.000 tinu sangsara bari keluar tina angka 10.000. Anu sangsara boga duit 10.000 disumbangkeun ka masjid 5.000, gede keneh eta katimbang 1 juta keluar tina angka 100 juta, gede keneh 5.000 keluar tina angka 10. Nah perhitungan matematikana boga duit 10.000 dikeluarkan 5.000, artinya setengahna harta geus disumbangkeun. 100 juta dibikin 1 juta, hareupeun manusia dihargaan, hareupeun manusia dihormat, pedah gede merekna, hareupeun Allah mangegejret harita keneh. Nah 1 juta leutik hareupeun Allah sababogana 100 juta. Mata kula ponok pangharepan rakyat anu barang bere leutik entong. Sebenarnya mah gede keneh rakyat nu leutik boga duit 100.000 disumbangkeun 50, berarti setengahna geus dikorbankeun. Katimbang jelema boga 1 M ai barang bere ukur 10 juta leutik hareupeun pangeran. Matak ibadah urang mah lain hareupeun manusia, hareupeun Allah mah lemer. Tamatak hakikat kahirupan setiap masjid lain alat pikeun ibadah wungkul, lain alat pikeun zikir wungkul. Jeung ngawujudna masjid kudu bisa silih ajenan sanajan beda. Ulah nepi ka masjid jadi alat pabentrokan, ulah nepi ka masjid jadi alat perpecahan, ulah nepi ka masjid jadi alat paaing-aing, ulah nepi ka masjid jadi alat nembongkeun sikap hirup. Tapi ti ieu masjid teh kudu ngajadikeun diri urang leuwih tawadhu, leuwih isin, leuwih era urang barang dahar ngeunah di saat tatangga teu boga beas. Era urang baju mahal di saat tatangga rubat rabet. Era urang dihormat batur di saat tatangga teu bisa dihormat ku urang. Matak posisi nu ngaran hirup masjid adalah alat berjamaah nu kudu ku urang berjamaah lain sakadar awakna, tapi hayu urang bangun berjamaah nepi ka hate-hatena. Sabab berjamaah awak mah ieu ge eukeur keur ngareneng, tapi hakikatna mah berjamaah hate mah wallahu a'lam. Matak nusa benerna berjamaah lain sakadar awakna, tapi berjamaah teh kudu bareng jeung hatena. Lamun berjamaah hate ceuk paribasa batur susah bakal katalang, batur bingung bakal katulung, budak yatim moal diantep. Tak ieu wujudna masjid teh, sehingga Imam Syafi'i pernah nyarita lamun anjeun ibadah hayang apal ditampa jeung ditolak. Pan urang mah masih kene misterius. Nah sholat urang diterima atau ditolak gitu pan, ngaji urang ditolak atau diterima. Imam Syafi'i mere penjelasan lamun anjeun hayang apal ibadah anjeun diterima, geura tempo lalakon saenggeus eta ibadah. Lamun bapak jeung ibu ka masjid poe ayeuna maka lalakon bubar ti dieu anu hakikat ditambah. Mun ieu anggap urang mun urang sholat ditampak jeung henteuna bakal katempo tindakan tindak tanduk saenggeus urang ngajalankeun ibadah. Tah cirina jelema anu ditarima dina ibadah teh aya nilai saenggeus ibadah. Jadi lamun keur salat alus bacaan salat, bubar salat ge bakal dialus-alus ucapan saenggeus salat. Ulah nepi ka bacaan salat alus tapi bubar salat tatangga nyeri hate ku bibir urang. Geus sidik eta ibadah teh tertolak. Ceuk Imam Syafi'i. Ulah nepi ka maca Quran dilekah-lekoh tapi urang ge lekoh oge ngahina baturna. Ulah dumeh Quran dilekah-lekoh tapi urang ge lekoh oge ngaragarageun darajat baturna. Hakikatna maca Quran eta ditampa, lekohna maca Quran kudu lekohna oge budi jeung basa ka tatangga, ka baraya, ka dulur, jeung ka batur. Tak ieu cirina ibadah nu ditarima. Mata hakikatna mah balik ka awak urang, ternyata ibadah mah sakadar modal. Tah pengembanganana mah saenggeus eta ibadah. Wudu, mun ibu jeung bapak hayang apal wudu urang ditarima bakal katempo perubahan sikap saenggeus wudu. Pan wudu teh ku cai, tuluy aya kakemu, nahan teu diteleg. Engke di borong cobaan kakemu teh, ku kemu tuluy teleg, kumaha ceuk tetangga, ai maneh rada gelo beuti inum. Kunaon make jeung dipiceun? Kakemu tuluy disebrotkeun, kunaon? Pan jawabanana geus pasti, heudak kokotor tina baham, tah bawa kana ilmu hakikat. Wudu teh ku cai, asup barang nu alus, kaluar anu kotor. Tah wudu kahirupan teh eta, lain sakadar wudu ku cai, tapi urang ge kudu wudu dina kahirupan, dina harti, asupkeun anu hade, geura piceun tina awak anu kotor. Pan acan nepi wudu nepi ka dinya teh urang teh.
asup nu hade piceun nu kotor eta we tina kakemu pan kakemu teu kucai kakemu tuluy di piceun naha make jeung dipiceun geuleuh sabab kotor tah urang ge geus apal kana kageuleuh awak teh naha beuti kukut pedit geus apal geuleuh gede amak geus apal geuleuh tapi naha teu bisa tawado wae nya bener eta teh karek tina kakemu berarti urang wudu teh karek bisa wudu ku cai can bisa wudu dina alam kahirupan nu sabenerna sedengkeun cek Imam Syafi'i ibadah nu ditarima teh bakal aya perubahan sanggeus ngajalankeun eta ibadah geuning leungeun oge dikumah ku cai naon makna dina hirupna lamun ieu leungeun urang dikumah ku cai nu katuhu jeung nu kenca maka ieu leungeun teh kudu berehan ka sasama ladang tina wudu teh artina berehan geuning suku ge dikumah ku cai heuh ngalengkah tong kana salah geuning rarai ge dikumah ku cai amis budi jeung marahmai jadi teu mungkin jelema anu sok wudu baketut we teu mungkin jelema nu sok wudu ngomongkeun batur teu mungkin nu sok wudu muka aib batur teu mungkin jelema nu sok wudu popolotot poporongos kana kasalahan batur teu mungkin jelema anu sok wudu ngadengekeun gosip batur naon untungna urang ngadengekeun kasalahan batur nu aya ge kasalahan urang ngadon dibongkar batur bener ya apan bahasa Sunda mah tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong nuding mun mung dituding jadi lamun isu jageuning geto aya nu nyiwit urang geratanya urang sok cuat ciwit ka batu mata hakikat tiru teh balik geuning kana awak urang mata cek orang tasawuf pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku nya lamun cek para ulama nama man aropa nafsahu pakod aropa robahu paingan urang hese wawuh jeung Allah da urang mah unggal poe wawuhna jeung kagorengan batu paingan urang hese wawuh jeung Allah da urang mah unggal poe wawuhna jeung kagorengan jeung kasalahan batur muncul kasalahan batur bibir getek ngaharewos ka tetangga naon untungna muncul kagorengan batur ceuli langsung sigap ngadengekeun gosip ti batur naon nu jadi untungna mata hakikat jalma anu cicing dina ibadah ditarima lain berpikir cangkang tapi mikirna teh eusi tina eta cangkang salat bacaan alus maka eusina ucapan ge kudu alus wudu adalah kucai kakemu tuluy dipiceun maka urang oge kudu ngawuduan awak urang asupkeun nu hade piceun perkara nu kotor mungpang mengpeng umur masih kena nyampak araya di alam dunia komo pasea ku bab harta da ieu teh pikaseurieu keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun bener teh Bu keur naon harta dipaseakeun adi jeung lanceuk nepi ka parebut warisan dogdag teu wawuh pan teh ngarurugi diri harta teu kapibeunang jeung lanceuk teu akur-akur jadi pahala moal kagorengan saumur-umur urang mah kudu pinter nyokot pahala tina kagorengan ieu harta lain barang pikeun jadi alat diparebutkeun komo adi lanceuk nepi ka teu beres akhirna jeung dulur pad jadi padu renggang maot maduanana da harta teh cicing da kadang-kadang hirup mah urang teh lain bareng jeung Allah lain gerasok urang teleuman naha urang ngariung di dieu bareng jeung Allah teuing naha urang salat bareng jeung Allah teuing naha urang maca Quran bareng jeung Allah teuing da lamun bareng jeung Allah mah geus teu hayang ditilai batur hayangna ge ditilai ku Gusti Allah pan urang mah masih keneh hayang ditilai ku batur berarti ibadah urang mah can jeung Allah matak cek guru kuring mah lamun maneh hayang tepung jeung Allah tuh we monok di imah si itu saminggu cing teh nari abah kudu monokkeun si itu pan cek perasaan goreng mah geura lamun kuring bahasana kieu lamun ibu hayang tepung jeung Allah geura monok we di jelema si anu cek kuring teh saminggu da ibu bakal ngalawan pas nu rada gelo ayeuna gerhana nama ge nu gelo mah nya aya Allah ngajentul jiga si eta da lain bab eta Pak lamun hayang tepung jeung Allah geura tepungan si itu monok maneh saminggu ngarah apal sifat Allah aya di si itu kitu maksudna
Jadi lain Allah ngajentul juga urang, lain Allah ngawujud jadi urang, lain Allah ngajirim jadi urang, tapi sifat Allah aya di hiji manusia anu eta teh kaentepan ku sifatna. Matak lamun bapa jeung ibu hayang tepung jeung Allah, gerateangan jelema bager da Allah mah maha bager. Gerateangan jelema nu nyaahan asihan jeung deudehan da Allah mah maha welas maha asih. Gerateangan jelema nu asa kampura, dihina, diledek, dicaci, dimaki, tara ngalawan, ta eta teh dirina teh keur jeung Allah. Matak nu ngabalesna ge lain dirina, saha atuh? Allahna. Matak muncul sifat ngaran tauhid teh, wah, hese kataeka. Bapakna tauhid teh Nabi Ibrahim. Kabeh diekeunana aya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah boga korma sakerese di tengah jalan aya nu menta. Cek eta tatanggana Bilal kuring teh lapar, kadiekeun eta korma, cek Bilal moal dibikeun keur isuk, pan ditegor ku Nabi, Bilal ka mana tauhid? Na teu apal poe isuk Allah deuk mere rezeki ka anjeun. Nepi moal tauhid urang kadinya. Jiga nama biheung. Bilal naha eta korma teu dibikeun. Heukeur enjing ya Rasul, na teu yakin Allah isuk rek mere rezeki ka maneh? Mun bapak boga duit 20.000 aya nu menta bikeun kabeh. Kumaha cek bapak teh? Kumaha isuk? Berarti bapak teh geus teu yakin jen isuk Allah rek eueuh. Bapakna tauhid dupi ka kitu Pak, tapalkeun kana awak urang. Beah. Jauh keneh atuh. Matak alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna cahaya akhirat teh berat ditebusna teh. Hek perkara kitu urang mah eueuh. Kunaon korma Bilal teu dibikeun pan keur enjing ya Rasul, na teu yakin isuk Allah ngarizgian anjeun. Pan urang mah udunan ka masjid ge hampura loba pabaliut jeung matematika. Bener ya teh. Pabaliut jeung matematika kadang-kadang ku kulun ongkoh pan. Mun ieu teu beres-beres udunan teh. Artina tauhid urang lah can sa tai kuku acan. Matak cek bahasa nu tadi urang teh sabenerna mah isin era jeung da manusia mah makhluk diogo atuh. Demi Allah manusia mah makhluk diogo. Duit ti saha? Ti Allah. Awak urang ti saha? Ti Allah. Anu marentah saha? Anu mere pahalana ge saha? Mun cek urang Allah teh da rugi atuh. Rugi banar Pak. Gerasok bapak neangan tetangga modal ti bapak keur untungna keur manehna, bibitna keur manehna, untung keur manehna, modal keur manehna, untungna keur manehna, urang teh da rugi habene ngamodalan. Tah Allah mah tuluy ngamodalan manusia teh kitu, duitna ti Allah, cukang lantaran ti Allah, jasadna ti Allah, diparentah ku Allah, pahalana ge ti Allah. Ai urang naon atuh? Da eueuh gawe manusia. Bener ya? Eueuh gawe manusia. Matak ieu masjid teh ladang ngadoa. Ladang ngadoa tukang kayu. Nyameureun warga masyarakat ngadoa, ya Allah hayang masjid. Tak anu napalkeun tukang kayu. Semen datang tapalkeun, batu datang tapalkeun, kaca datang tapalkeun. Jadi urang mah doa teh ka Allah, tukang kayu mah ngadoa teh ngoprek semen. Sehingga urang ngadoana ka Allah, tukang kayu mah praktekna jadi masjid. Coba salogawa ngadoa kabeh ya Allah hayang masjid eueuh nu migawe da teu jadi. Ternyata ku sakitu ge bisa disimpulkeun bahwa segala rupa perkara kajadian kudu aya ngalengkah urang sakabehna. Ngan teu sabatas eta. Aya hiji murid jeung guru. Tah duka teuing ka mana? Kayakinan urang mah da jigana biheung nepi. Aya hiji murid jeung guru. Cek guruna kieu, euy, aya diajar tauhid teh kudu nepi ka nepi. Ari maneh neangan rezeki naha kudu usaha. Cek muridna kudu. Naha mah jeung kudu usaha, lamun kuring usaha rezeki datang. Cek guruna mah lain, teu kudu usaha. Nah atuh lamun teu kudu usaha mah meureun rezeki moal datang. Apa pokona mah teu kudu. Akhirna kieu we atuh eta mah urang saling buktikeun. Mun kayakinan maneh ikhtiar ngadatangkeun rezeki, jug lakukeun ku maneh. Ngan kuring mah boga kayakinan teu kudu usaha rezeki datang. Akhirna muridna kaluar ti imah guru.
datang ke tempat korma mantuan nu ngalah korma geus mantuan kudu boga korma di bahanan tah keur maneh 3 kilo balik ka guru tah ieu korma keur anjeun da kuring mah murid cek guruna bari seuri maneh usaha datang korma kuring mah ngajentul tadi tapi korma datang sorangan mangga jabarkeun tauhid urang mah dahanger ngagugulungna teu usaha mah moal dahar padahal mah jelema cicing bisa dahar mana bukti itu cak-cak cicing reungit hiber eueuh cak-cak begung bahasa kolot baheula kudu ngakal ngarah ngakeul kudu ngarah dina tauhid mah kudu geus rada dipiceun eta da teu saeutik jelema ngakal teu ngakeul bener ya hampura nyarita kuno kieu pan cek urang mah lamun teu ngakal moal ngakeul lamun teu ngarah moal heueuh eta teh bahasa urang bahasa Allah mah lain kitu ngan engke kapanggihna teh engke we aya-ayana mah pek bae deuk nolak deh dahak eta teu usaha mah moal dahar bakal nepi ka kiamat anger we di dinya teu maju-maju tauhid teh teu usaha moal dahar bakal anger we di dinya da teu maju pamikiranan hiji guru jeung murid cek muridna teu ikhtiar mah moal datang ikhtiar ka kebon korma tuluy mantuan korma dibere kudu boga korma cek hatena bener kuring teu ikhtiar geuning teu datang geuning ieu kuring ikhtiar mah datang korma datang ka guruna Pak Guru yeuh ieu korma kop keur anjeun cek guruna bener kuring cicing teh tadi korma datang mangga jabarkeun ngan ulah jero teuing bisa lieur catat pak ku bapak kieu we urang mere lain mere tapi nyokot urang mere lain mere tapi nyokot nu kudu nganuhunkeun teh panitia ka warga lain tapi warga ka panitia cek ketua panitia teh nuhun ka warga masyarakat parantos rereongan nu sasen beulah saketip dihijikeun sehingga ngewujud ieu masjid tah eta teh salah nuhun ka warga kuduna warga nuhun ka panitia nah apan panitia mere jembatan keur nyokot kahadean da lamun ieu masjid teh dijieun mah urang cantang teu bisa nyimpen duit saperak-perak kaca bab tauhid eta ari bab jeung masyarakat mah nya anggerek kitu nuhun ka ibu-ibu bapak-bapak da urang mah pan nyeun kahadeanana butuh nuhun matak lamun teu nganuhunkeun benernya atep pidato teh kuat teu nuhun-nuhun acan gitu berarti orang mah hanya sebatas butuh nuhun padahal kehadiran Allah medalin eta lain demi Allah Pak ngan nya engke we eta pe kedah panjangkeun lalakon hirup teh nya engke bakal kadincakna mah engke lain ayeuna ayeuna mah da pangalaman jalma kan beda ngan hakikatna mah lain panitia kudu nuhun ka masyarakat tapi masyarakat kudu nuhun ka panitia lain donatur lain urang kudu nuhun ka donatur sanajan 300 juta tapi donatur kudu nuhun ka urang da lamun urang teu narima urang teu siap belum tentu jadi masjid di ieu tempat donatur ti anjeunna ngan ieu mah tingkat kaitu lain tingkat urang-urang da urang mah angere teu ngakal moal ngakeul habene eta teu ngarah moal ngarih mata kacau pikiran bingung we habennya tapi coba Kangjeng Nabi mah kayakinan lain di dinya lain Nabi Muhammad lain teu ngakal bakal ngakeul lain jadi Nabi mah cicing ge rezekina datang ngan tingkatanana makomna geus beda jadi urang mah kade bisi nyieun kahadean teh hanya sebatas butuh nuhun sehingga lamun batur teu nuhun diomongkeun benernya kuat eueuh nuhun-nuhun acan keur naon nuhun apa nyieun kahadean malillahi taala kudu karna Allah taala hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kasalahan gerasuk urang pikir hareupeun jalma mah 1000 kahadean bisa leungit ku hiji kagorengan ari hareupeun Allah mah sakali 1000 kasalahan bisa leungit ku sakali kaalusan mata kurang tong munis batur salah pinarakaeun entong nah sakali kahadean bisa leungit kagorengan
Tapi sabalikna sakali kagorengan bisa leungit 1000 kaalusan. Hareupeun manusia ari hareupeun Allah mah tibalik da. Sakali kahadean bisa leungit kagorengan. Hareupeun Allah mah ai hareupeun manusia mah sakali kagorengan ngaleungitkeun jasa kabeh. Saha makhlukna ibu-ibu teh. Sok ibu rumah tangga tibareto imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh duit boga kongkorong kabeli geulang aya sakali bapak beger geura sok. Imah teu dipikiran kongkorong di jamrat kop lebok geulang dibikeun deui teu hayang aing boga salaki beger wae jiga sia padahal imahna pageuh bajuna weuteuh daharna seubeuh poho kana jasa salaki ku sakali beger Pak. Bener ya. Jadi maksudna 1000 kaalusan leungit ku sakali kagoreng. Hareupeun Allah mah lain 1000 kasalahan leungit ku sakali kaalusan. Matak ahli ibadah cantang tu ka surga, ahli maksiat ge da cantang tu ka neraka. Matak urang lamun nempo batur keur maksiat tong dituding, wah sia eta pinarakaeun. Da urang teu badami jeung malaikat jeung teu nempo kitabna ge deui. Mun kitu mah ngabangkong jeung malaikat sing nempo kitab si anu, oh heueuh neraka pek omongkeun. Ai urang teu panggih-panggih acan jeung teu muka mah tong wakang ngomongkeun ahli maksiat ka neraka. Lamun ahli ibadah bakal ka surga, iblis pangheulana di surga. Nah, apaan ahli? Ahli tahajud, ahli duha, ahli Quran, ahli masjid, ahli hadis, iblis teh. Tapi naha atuh ku Allah bet dikutuk sehingga umat Nabi Muhammad aya kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung tina panggodaan setan anu dilaknat. Naha urang mah manusia makhluk lemah moal bisa ngalawanan iblis. Da iblis mah sagala ahli. Matak urang teh keur digoda we tuluy daek digoda ku daekna, kedul ge digoda ku kedulna. Jelema kedul ka masjid digoda ku betah kedulna. Jelema nu daek digoda ku ujubna. Matak lamun ditanya di mana masjid atuh teu jigah maneh tuh anger kagoda Pak. Nya dipikir-pikir mah anu teu pangaosan digoda ku ngeluud. Anu daek oge da keur digoda. Naon digodana? Digoda ku hayang disebut ahli ngaos. Matak lamun DKM teh kitu yang ngumumkeun teh ka ahli ngaos sekali deui. Kumargi ieu acara pada dikawitan. Ka ahli ngaos maknya aya ahli haben diumumkeun. Daekna ka masjid hanya sebatas hayang ahli. Ampura Pak jelema nu tahajud jeung nu teu tahajud kadang-kadang pahala beunang ku nu teu tahajud. Cicing rada hese nerangkeun. Jalma nu tahajud jeung nu teu tahajud kadang-kadang mah pahala mah beunang ku nu henteu. Nu teu tahajud berarti sare. Ayeuna nu daek tahajud berarti beuntak. Bener. Menang pahala tahajud menang ngan bisa beak kunaon ku ujub. Eta mah euy peuting urang tahajud kuat ngarasa khusyuk ke eueuh baturna geus eueuh teu leungit. Coba si itu edok ngomongkeun eta mah peuting urang hees kuat tibrah henteu. Matak hati-hati Pak urang mah manusia lemah moal bisa ngalawanan iblis. Matak eueuh deui kabeh ge manusia mah bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Jadi urang mah teu walakaya. Da kuring ge sadar tuh. Cicing di gunung logawa deh asa jauh karena viral teh demi Allah tapi dia teu ngarasa dalam ngarasa kemeureunna dadar dikiekeun meureun tapi demi Allah teu ngarasa leuwih hade jelema anu teu ngarasa sehingga teu hayang ibarat jelema ini ibadah haji hayang disebut haji nalika eueuh nyebut haji baeum tapi lamun jelema cuek deuk disebut haji pek henteu ge paduli acuh. Matak ternyata hirup mah urang milih acuh we. Da hakikatna mah atuh hirup dihargaan batur lain urang nu berharga. Naon cing? Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat. Tapi ibu keur ditutupan kagorengan ibu nu sebenarna. Kuring dihargaan batur lain kuring nu berharga, tapi Allah munian kagoreng patutan kuring. Bener ya? Coba lamun ku Allah dibongkar kagoreng patutan kuring. Wah! Biung aya jelema nyebut al-mukarram teh. Al-mukarram. Wah ieu al-mukarram teh Mang Jajang. Tuh, ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga, tapi Allah nutupan kagoreng patutan ibu. Sehingga urang dihormat batur lain urang nu terhormat, tapi Allah munian kana aibna urang. Matak pertanyaanana saha ari urang?
Hareupeun manusanya ustad teuing hareupeun alok. Matak rada era mun ceuk batur ustad, kiai, ajengan era Pak, sieun teu akur jeung tugas. Hanas disebut ustad iteun pasea nya aya ustad tugasna pasea geura sok. Hanas disebut ustad tapi pedit, nya aya ustad pedit. Matak disebut ustad teh beuki era. Nah, sieun teu akur jeung tugas. Geura taroskeun naon atuh tugas ustad kiai ajengan? Warasatul ambiya, pewaris para nabi. Nabi mah pan tahajud nge ulangal peuting, baru sampean geladang tahajud. Cing ibu kantos baru sampean. Ngan lain tahajud asam urat. Dicocoengan. Jauh keneh level urang kana nyebut ustad kiai jauh lamun dibawa kana gaweuna. Nabi Muhammad bumina genep ka 4 sagajlengeun. Anu pang miskin-miskina teh angane ku ibu, imahna mah da asa leuwih. Nabi Muhammad bumina genep ka 4 ukur sabaraha meter sok. Manguus sabaraha meter bumi? Genep ka 7 gede teuing ganti. Nabi mah genep 4 Pak sagajleung. Ayeuna urang nyieun imah 10 ka 10 ka 8. Nabi mah genep 4. Tah nu jadi erana ka urang naon sebagai umatna? Nabi bumina genep ka 4. Jadi lamun datang hujan ngucur, lamun datang angin tiris, berarti molongo. Pan urang mah datang angin haneup. Tapi pertanyaanana, Nabi ngabangun masjid, Nabi babagi ka miskin, Nabi babagi ka yatim, Nabi barang bere kanu susah, Nabi kurban satahun 60 onta. Jadi Nabi teh lain sangsara, beunghar ngan katempo sangsara. Paingan atuh umat Nabi Muhammad jangar wae sirah, da urang mah sangsara ngan sok beunghar. Bener? Nah Nabi boga imah 2 henteu, boga 3 henteu, tapi jongjon. Pan urang mah imah hiji hayang 2 tapi sirah rabeng. Bener? Ternyata anu matak jadi susahna urang teh lain takdir tapi kahayang diri. Ngaran-ngaran kahayang diri tak eta anu matak jadi lalakon hirup lieur hirup teh. Mun boga pendapatan sapoe 50.000 gunakeun 40 sapoe bisa neuneun 10 senang hirup. Pendapatan 50 ngagunakeun 60 kabeli ngan sirah ranyai. Nah boga utang sapoe 20 mata hirup mah eueuh deui kuncina tumarima. Narimakeun kana kodo jeung kodarna pangeran. Kunci hirup tenang teh eta Pak narimakeun. Jadi naon da ibu teh da lain urang dunya lain termasuk kuring. Urang teh urang akhirat sebenarnya lain urang dunya mata cekolot ge di dunya mah euy ukur mumara nya. Berarti urang mah di dunya teh ukur mumara bakal balik deui ka mana? Ka akhirat. Lamun aya Mang Aso urang Cimulek nganjang kalau gawa da sabetah-betahna di Logawa anggar hayang balik ka Cimulek. Tak ayeuna ibu urang dunia entong betah teuing geura aruwih ka ditu. Kunaon urang nepi ka embung sieun lamun balik ku maot teh sieun urang teh kunaon? Tah kieu lamun Mang Aso leos ka Logawa betah we di Logawa teh naha sabab di Cimulek boga masalah sieun ditanya ku urang Cimulek kunaon urang hirup betah di dunya urang loba masalah lamun di akhirat teh sieun ditanya ku malaikat matak jelema nu loba masalah sieun ku maot naha sieun ditanya. Tapi lamun jelema di dunya teh boga masalah hayang buru-buru ka akhirat jongjon Pak teu mikiran dahar di ditu mah teu mikiran make baju alus teu mikiran kudu salat teu kudu mikiran maca Quran, teu kudu mikiran sagala-gala. Nah, da akhirat mah alam anu paling tenang adalah akhirat. Sedengkeun jelema cenah kabeh hayang tenang, aya pikiran dunya da moal tenang-tenang atuh. Jadi jelema nu hayang tenang mah mikirna geus arah anu kadua, geus mikiran pi akhirat teh. Nya. Ternyata teuing. Teuing, Pak. Teuing bakal nepi kaya geuneun urang kadinya teuing moal wallahu alam. Keun bae da manusia mah diajar. Urang ge diajar we dileukeunna. Tah kadua fungsina masjid atuh. Fungsina masjid zaman Nabi mah jadi solusi keur kahirupan umum.
Pak Nabi mah sok loba tanya teh Abu Bakar bagian kukur lilingan teh. Jadi lamun geus teh kitu, Abu Bakar kunaon si fulan teu ka masjid, udur ya Rasul. Abu Bakar laporan, kumaha ceuk Nabi, sabaraha poe geuringna? 2 poe ya Rasul. Tong lila teuing atuh salat teh. Urang naon? Urang ngalongok ka ditu. Jeung ngalongok Nabi mah da keren atuh. Saha di antara urang nu boga duit leuwih juga lalebro jelema teh. Pan ayeuna mah lamun di dieu saha di antara urang nu boga duit leuwih da baralik atuh. Zaman Nabi mah nepi ka seukeut omongan Nabi mah saha di antara urang nu boga duit leuwih abdi ya Rasul, abdi ya Rasul. Tina 100 jelema teh bubro teh atuh nu gering teh nya bungah atuh isukna teh geuringna teh cager. Naha kahiji didoakeun, kadua duit loba. Pan urang mah ayeuna jelema gering duit lapur keur nyuguhan ongkoh gering ngadon ke rumah sakit. Jadi ngenyusahkeun bah. Watak lamun tauhid balik ka zaman Nabi ampura jadi solusi masjid. Breng teh masjid datang. Sabaraha poe cenah gering teh? 2 poe. Mana nu karasa? Ieu dekul didoakeun. Geus didoakeun teh kop atuh keur bekal sabaraha poe moal ka masjid. Ah saminggu ya Rasul. Dek cicing we kitu nomro nya. Heuh kop atuh tah duit keur saminggueun. Gerayu urang lakukan gitu. Sabaraha poe gering teh 3 poe. Yeuh atuh bekal keur 3 poeun. Nu gering teh tenang teu mikiran kejo. Mikiran gering we. Da babari cagerna teh. Nah batinna cager. Nya masjid di urang teh acan nepi ka dinya nya. Oh sugane atuh masjid logawa teh ngabujur nepi ka dinya. Lol deui. Abu Bakar kunaon si fulan teu ka masjid? Ya Rasul boga hutang. Ka mana hutangna? Ka warung nu deket masjid. Otak untung ieu masjid teu deket warung. Aya leunteun mangkarna. Kumaha ceuk Nabi? Umat kuring bodoh Nabi akti karep nepi ka ku hutang eureun ka masjid. Isieun ya Rasul. Nah apa nu boga warungna DKM-na. Kumaha ceuk Nabi? Karunya cing atuh urang bebaskeun hutangna. Kumaha carana? Gebro deui Pak teh udunan deui sa masjid tepungan warungna kop tah mayar hutang si anu. Ku Abu Bakar teh tepungan cek Nabi teh tuh jalma nu boga hutang teh sangkan ka masjid deui tepungan euy hutang maneh geus dibebaskeun ku saha ku Nabi jeung umatna beja-beja hutang kuring geus dibebaskeun ku jalma nu di masjid berang atuh di masjid dibeuki dae cing lamun di urang macakan kitu nya da jigana babari pinuhna ieu masjid teh Pak jadi solusi keur kahirupan di masjid termasuk budak leutik sekalipun ku Nabi diperhatikeun. Abu Bakar kunaon anu dijuru budak leutik teu datang ya Rasul ngingu manuk tuluy ngencar manukna ayeuna teu ka masjid naon neneangan manuk kumaha ceuk Nabi gerak teangan manukna sing kapangih bikeun deui ka eta budakna budak wae diperhatikeun tah ayeuna urang boro-boro matak paingan masjid 60 isukna jadi 2an nah urang teu waspada jalma-jalma anu kasusahan di luar masjid benernya nya urang teh sadar atak ieu masjid megah can megah lamun can megah jeung eusina da aing ngaran kahirupan mapan cangkang jeung eusi ieu teh masjid teh cangkang tah hasilna mah eusi tah ngeusianana ku cara hayu urang silih ajenan urang silih hargaan urang silih hormat kudu saperti masjid ieu. Keramik teu ngaku keramik, kaca teu ngaku kaca, paku teu ngaku paku, semen teu ngaku semen, taneuh teu ngaku taneuh. Anger we geus jadi mah masjidna Gusti Allah disebut Baitullah. Tak urang oge dina ngamakmurkeun masjid teu ngaku urang, teu ngaku si itu, teu ngaku si ieu, teu ngaku golongan, teu ngaku bendera. Hayu urang babarengan ngamakmurkeun masjid ku cara babarengan eusi hate urang di jero masjid. Sehingga paingan atuh zaman Nabi masjid babari pinuh lantaran Nabi mah pan beres ti masjid teh katembong akhlakna masjid teh pan urang mah beres ti masjid can katembong akhlak masjid teh acan Nabi mah katempong arek indit ka masjid anu nyeblok ku tai onta diseblok ku tai onta eureun heula pan Nabi mah wangsul deui ka rorompokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul na teu tulus ka masjid aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we ayeuna lamun salaki binung aya nu nyeblok
Nah terus ke masjid anu nyeblok kumaha cek bingung tah bedog kadek jelema kitu jadi areureun ke masjid teh nya. Nabi mah henteu ibak deui we ya Rasul geus ibak deui teh init deui Nabi teh diseblok keneh nepi ka 3 kali Nabi diseblok ka 4 kali Nabi ngahuleng nah eueuh nu nyeblok geblus ke masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasul nah telat kamari teu ka masjid da teu bebeja nya telat geus we coba urang nah kamari mah nguus teu ka masjid dah langsung bebeja atuh nyeblok kusaha ku bodo karang taruna ku majek DKM serang oi gelut teh. Jadi urang mah teuing jeung Allah teuing jeung nafsu Pak. Nabi mah teu bebeja nah telat we dekul beres salat Abu Bakar laporan ya Rasul di lingkungan urang aya nu udur saha tu itu imahna ternyata nu nyeblok. Coba lamun ka urang aya nu ngomongkeun anu nyeblok maneh ayeuna teh gering bareng beuteung da mau teh jaipongan di masjid lepok nah dorakati aing jelema kitu mah. Nabi mah henteu oh udur nya kumaha atuh cek Nabi urang longok bayangkeun anu nyeblok ku Nabi dilongok bari sa masjid ngadegdeg lah kalau bah ngadegdeg disangka Nabi teh dendam cek Nabi jempe anjeun ulah bebeja mana nu karasa didoakeun dibere duit langsung ngagabrug 2 kali syahadat bijil kunaon ku akhlak bereng teh Yahudi ka masjid bari can Islam pan itu teh nu nyeblok Nabi teh Yahudi nah habet ka masjid kabita ku akhlak Kangjeng Nabi teu nyimpen sifat dendam teuing urang matak judulna lain batur nu teu ka masjid nu salah urang anu salah anu sok ka masjid tapi can aya pikabitaeun batur. Dalamun batur kabitaeun bakal pinuh ieu masjidnya. Ngan ku sabab urang can aya pikabitaeun naon cenah ieu ka masjid ngan para syekh mending cicing di imah tuh. Ari Nabi mah pikabitaeun matak atuh golongan Yahudi ku Nabi teh ditanya bari sateu salat boro-boro ya Rasul abdi merek nempo we kumaha salat nepi ka aya eta dina salat batur mah subhana rabbiyal azim subhanallah si eta mah ti mimiti takbir ya karim sujud ya karim ruku ge ya karim Pak ku Abu Bakar ieu jelema rada gelo nya aya salat ya karim haben bid'ah si eta mah kumaha cek Nabi ulah waka kitu nah Yahudi can apal bacaeunana untung daek nyebut ke ya karim oge bijaknya Pak eta Yahudi milu salat sujud ya karim ruku ya karim geus takbir Allahu Akbar ya karim pan urang mah meureun doa tuluy Al-Fatihah Yahudi pan teu ngarti-ngarti kanu kitu anger ya karim cek Abu Bakar bid'ah ya Rasul nah mah jeung bid'ah maknya aya salat bacaanna ya karim kumaha cek Nabi ulah waka kitu eta teh Yahudi pemula can nyahueun kana bacaan meujeuh untung daek nyebut ya karim oge cek Nabi teh sabaraha urang golongan anjeun nu resep ka masjid abdi ya Rasul gunukeun digunukeun bade naon ya Rasul urang diajar bacaan salat jeung rarakatan salat geus dibacakeun geus diajarkeun kakara ternyata Yahudi jadi sahabat Nabi anu paling satia bijak Nabi henteu ujug-ujug teuing nya urangnya lamun aya nu beda saeuting wah moal teu perang Pak komo aya nu ngawangkong jeung cacing gini teuing atuh dah maka jeung musyawarah di akhirat saksina malaikat ini ngawangkong jeung cacing teuing urang mana teh heukeun we eta mah urusan si eta lain urusan urang tuh ieu mah haben we ya karim ruku ya karim sujud ya karim cek Abu Bakar teh ya Rasul dudut jelema kitu mah cenah kaluar deui entong nama jeung entong bacaanana karek apal eta nah jadi Islam teh dibawa ku Nabi mah adalah bijak sehingga muncul jalma kabita ku masjid teh lantaran anu di masjid anu tadi ditarima ibadah ti masjid katempo akhlak saenggeus bubar ti masjid ai urang mah nya meureun ku sabab batur can kabita ku urang entong waka nyalahkeun batur bisa jadi urang can aya pikabitaeun batur nya nya banyak dipikir-pikir adak 10 isukna 2 gitu. Atau maghrib 2 jajar, isya sajajar, subuh 3 bisa jadi. Jadi anu kudu dipersalahkeun teh lain batur, lain dulur, lain tetangga, lain baraya. Geus we urang aku, kesalahan adalah urang. Saha nu nyarita kitu Umar bin Khattab. Cek Umar bin Khattab kabeh ieu jelema palalinter nu bodoh iwati Umar.
Kabeh ieu jalma hararade anu butut iwati Umar. Kabeh jalma daraek anu teu daek iwati Umar. Jadi ngaku karena kesalahan sorangan tanpa nuding kesalahan batur. Imam Syafi'i itu 7 tahun apal Quran. 7 tahun ribuan hadis apal. Wangsul karo rompokna ngarasa diri geus boga ilmu. Kumaha ceuk indung bapana, wayahna hei Syafi'i ulah waka balik samemeh anjeun ngagemol ilmu. Padahal apal Quran keur 7 tahun, apal ribuan hadis keur 7 tahun. Tapi cek indungna ulah waka balik samemeh maneh menang ilmu. Teu kahartinya Pak kurang Pak. Lamun bapak budak masantren 17 tahun, cek bapak pasti geus ilmuwan. Tapi ibuna Imam Syafi'i mah tong waka balik Syafi'i maneh can boga ilmu. Padahal Quran katalah ribuan hadis katalah disebut can boga ilmu. Akhirna Imam Syafi'i wangsul deui ka pasantrenna, di tengah jalan kurubuk patuanganana lapar mangih apel ti walungan. Dituang eta apel rauk karek beak sapotong inget moal aya apel lamun eueuh tangkalna, ti mana ieu tangkalna buanu batur. Lengah ulang, waduh awak urang kadaharan ku barang subhat nepi ka eta apel deuk diongkekeun geus teu bisa nyesa sapotong. Diakurkeun jeung cupat apel, ieu tangkal apel diakur-akur jeung cupatna, wah lain akur deui wah lain nya kapanggih tina apel nu katelu cupatna akur eta kuring deuk neangan ieu nu melak apel. Tah ieu bab ilmu Pak. Di teangan akhirna aya jelema nu keur melak apel, naha anjeun nu melak apel nya aduh alhamdulillah ieu teh kuring teh mangih apel geus didahar beak sapotong, ai kuring sadar awak kuring ulah katepaan ku barang subhat beh dituna komo haram. Kumaha atuh halalkeun keur kuring ceuk nu boga apel moal dihalalkeun deuk diharamkeun. Cing kira-kira Pak lamun Bapak mangih cau ieu. Tuluy di betata di ieu kan boga cau halalkeun ceuk itu haram wah sia mah jelema kumed moal teu kitu urang mah nya. Imam Syafi'i mah ku sabab gede kasieun ku Allah akhirna kumaha atuh carana sangkan ieu apal jadi halal. Cek eta jelema wayahna anjeun kudu datang ka imah kami pangawinkeun budak kami. Ngan budak kami mah hiji eueuh sirahan, kadua eueuh leungeunan, katilu eueuh sukuan. Mangga nu ngadaharan apal kayaknya. Eueuh sirahan, eueuh leungeunnan, eueuh sukuan. Kumaha cek Imam Syafi'i keun bae nu penting ieu apal halal teu doraka keur kami siap ngawin budak anjeun sanajan eueuh sirah. Nya riungan akhirna geus riungan ditikahkeun pan aya nikah baheula mah istrina di kamar pangantenna jeung wali gitu Pak. Pan ayeuna mah direnengkeun teuing teu nyaho urang. Ngan hari nikah baheula mah kitu. Jadi istrina eueuh ta anak we jeung wali tarima abdi nikah ka pitutus bapak. Jadi wali jeung minantu. Jadi budak aweuna mah can nyaho. Ayeuna mah pan memeh kitu geus nyaraho ayeuna mah. Jadi memeh ijab geus direneng-reneng ayeuna mah nya. Teuing teu nyaho urang oge. Da ieu mah keur ngadongengkeun itu lain keur ngadongengkeun ieu. Akhirna ngeusah we nikah, jug cenah tepungan tuh di kamar. Pas brai dibuka hampir setengah pingsan. Nah ternyata geulis. Balik deui. Wahai mitoha muncul urang. Ceuk anjeun eueuh sirahan, eueuh leungeunnan, eueuh sukuan. Nah geuning ieu teh sampurna, ieu teh karesep kuring. Kumaha ceuk mitohana? Eueuh sirahan lain harti teu boga sirah. Eueuh leungeun lain harti teu boga leungeun. Eueuh suku lain harti teu boga suku. Tapi eueuh suku tara pernah ngalengkah kana salah, teu pernah kaluar tanpa bareng jeung kuring. Kunaon eueuh sirahan lain hartina teu boga sirah tapi tara pernah mikir perkara anu matak jadi kanyerikeun batur. Kunaon teu boga leungeun tara cokot-cokot kana barang batur. Aya teh pemuda lamun dibeleno kitu eueuh sirahan eueuh jug percayanya teh sudi najis mending gantian ku satreuk apal daripada kawin nu kitu. Jadi urang mah hidayah teh hese nepi na teh kunaon aya maneg dina hate kahalangan ku bahasa cangkang padahal eusina mah lain eta. Nya, matak bahasana bahasa ibarat kieu. Si ibu hayang apal jeung Allah keur tepungan si itu cicing saminggu. Pan eta teh bahasa para sahabat. Hiji waktu salat subuh
Jadi ketika Nabi keur ngadoa teh jalma eta mah balik wae. Jadi mun Nabi Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Si eta mah balik we. Saminggu diantep we, 2 minggu diantep. Para sahabat geus liur. Si eta jelema kunaon tiap Nabi ngadoa balik we si eta mah. Sahabat geus suudon. Kumaha ceuk Nabi tong wa kasuudon. Susul. Bisi aya kajadian anu kadirina ternyata disusul ku para sahabat. Ditanya, kunaon ari maneh tiap Nabi ngadoa maneh bet balik wae. Kumaha cek eta jalma? Hampura kuring mah balik wae ti masjid teu hayang lila di masjid lain teu hayang barengan doa Nabi teh lantaran aya tangkal korma nu tatangga ngaroyom kaburuan sok ragrag di dahar ku anak kamu. Apiknya nu baheula mah nya nu aya namanya tangkal buah batur ngaroyom kong nada hak urang teh. Teu kudu kikituan. Nada hak urang deui dicacag oge deun urang. Bener ari hakna mah ngan bab apik anu eueuh. Sedengkeun ieu mah sahabat teh apikna beak teh karep. Balik wae teh hei Abu Bakar kuring teu lila di masjid geus salat leos geus lewat leos teh naon. Bahkan lamun di imaman lain ku Nabi anjeun maca heubeul teuing kuring sok ingkah ti masjid lain suudon ka anjeun lain teu hayang bebarengan ngan sieun korma ragrag kadahar ku anak kami sedengkeun eta teh tangkalna anu tatang. Malahan hiji waktu pernah anak kami barang dahar korma nepi ka ku kami dikodek cenah kaluar deui digantian ku kami. Tah sahabat kakara gogodeg seukeut rasana Nabi. Cing Pak lamun di urang gitu pas imam ngadoa amin si itu balik kira-kira kumaha tah hate urang. Da jigana teh suudon bener nya si eta keur naon ka masjid kitu balik wae jigana urang. Nabi mah pan teu meunang susul ku anjeun disusul ternyata aya kasieun korma katuang ku anakna. Akhirna cek Nabi kumaha atuh carana ngarah eta korma jadi kapiboga ku dirina. Nu tadi deui cek Utsman abdi ya Rasul, cek Ali abdi ya Rasul, cek Abu Bakar abdi ya Rasul. Akhirna tangkal korma dibeli dibikeun ka eta jelema salamet atuh Nabi ngadoa ayeuna mah milu ngaaminan. Jadi masjid teh solusi kahirupan eukeur umum. Tah ayeuna urang mun dibawa kana gawe masjid jigana rada hese lamun dibawa nepi ka dinya. Nya ai baheula manapalkeun pastabiqul khairati gura-giru dina nyieun kahadean. Ayeuna mah jalma nyieun kahadean kadang-kadang dicuriga ku jelema nu teu bisa nyieun kahadean. Gerayu. Abu Bakar Siddiq ya Rasul di belah kulon aya randa anak 2. Cek Nabi deuk dikumahakeun eta ku kami deuk dijamin sapoena sakilo gandum. Sahabat anu 3 Ali, Utsman, Umar ngupingeun sampai meh ku Abu Bakar urang heula nu kudu mere. Tuh dialutkeun tah barang bere nepi ka 3 kilo gandum eta rana anak 2 kurumu ieu Abu Bakar ieu ti kuring sakilo ngahuleng nah geus aya 3 kilo ti Utsman, ti Umar, ti Ali. Pastabiqul khairati digawe. Tah akhirna sapoe boga gandum 4 kilo 2 tahun teh eta randa anak 2 da jadi beunghar nah jadi bos gandum apan sapoe 4 kilo nu katuang ukur 1/2 kilo akhirna dijual babari zaman Nabi mah beungharna teh nah kabeh pastabiqul khairati. Tah ayeuna lamun di dieu Mang Uus deuk barang bere karana anak 2 da balik ka imah ge dicakar ku pamajikan. Bahkan tatangga ge bakal ngomong kade euy Mang Uus teh keur beger aya jeung saha jeung rana anak 2 jadi nyieun kahadean teh bakal dituding ku poe ayeuna kunaon hate kahalangan ku curiga mata kunci ibadah jadi jeung henteu gumantung eusi hate. Da ieu ge pangaosan bisa jadi alus lamun hatena alus pangaosan bisa jadi goreng lamun hatena goreng ya asli bah salat bisa alus lamun hatena alus salat bisa goreng lamun hatena goreng. Salat alus bareng jeung hate nu alus bubar salat ge bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate goreng bubar salat ge bakal ujub asa aing tang salatna. Nah hatena goreng. Pangaosan alus hatena alus bubar pangajian ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bubar pangajian ge hampura moal katempo ka alusanana. Jadi tinggal balik kana awak. Ai hate urang di mana tah cicing nanya. Ditanya isuk teu ku batur ti mana peuting ngabring pangaosan atuh. Ustad nanya ini dia urang
Nah aya pengajian tara teh gunting pita Masjid Anyar. Kok mau juga nanya sebenarnya mana udunan. Kacau. Jadi fungsina ibadah itu ibadah nu alus gumantung hate nu alus. Ibadah bakal jadi goreng gumantung hatena goreng. Da jelema ge sodaqoh bisa jadi goreng lamun hatena goreng. Aing atuh jadi goreng teh. Matak zaman Nabi mah pastabiqul khairati. Poe ayeuna mah geus jauh atuh ti nabi nage. Matak jelema nu nyieun kahadean teh kadang-kadang dicuriga. Kunaon sababna? Sabab urang teu migawe kahadean anu sarupa. Coba lamun jadi pelaku. Apa jadi penonton mah rame wae. Persib eleh yah moyodok. Cobaan geus bapak kalapang. Aya keur lumpat eueuh keur najong. Jadi pelaku kahadean itu hese Pak. Beda jeung jelema anu lalajo. Nu lalajo mah gampang tinggal ngomentar. Kieu we atuh tok memikiran judul nu jauh. Ibu lalajo kuring, unggal peuting ceramah teh. Balik subuh pan ibu menyebutkeun ngeunah. Nah, nempo duitna. Ngaku sok. Wah, genah euy unggal peuting, mau duit lagi mau teh di karungan, dah kana ceuli teh kadenge atuh. Berarti simpulna, berarti urang lalajo hanya sebatas hasil. Teu apa proses nu ngajalankeun. Matak ibu-ibu yo anu aya di imah, teu apa proses salaki ban bitu di jalan. Teu apa proses salaki aya halangan di jalan. Teu apa proses salaki nahan lapar. Teu apa proses salaki lieur di jalan. Teu apa teh setoran salaki we nya mun kurang jam motrot lamun gede nuhun teu nyaho di jalan maka kajadian kumaha bener heueuh ta eta maksudna. Jadi orang menuju kana kasuksesan teh teu apal kasalahan hiji jelema, menuju kana kaalusan teh teu apal bahwa orangnya jadi guruna urang alus teh gagal. Mata kanu gagal tong sok ngagenggeureukeun teu naon guru keur urang. Da jelema bener ge guruna mah nu salah. Da ibu ge balik rumah tangga teh lalajo batur pasea wae. Habeunna batur teh pasea, kumaha ceuk urang ulah pasea jiga si itu gandeng. Kumaha ceuk salaki heueuh aneh pasea tapi loba anak. Kumaha ceuk pamajikanana oh ngan anakna harasem beungeut. Kumaha ceuk bapana oh meureun mah nyieun apa baeud-baeud gitu. Ngadun kalak beuki kacau sih eta mah. Jadi ibu deuk masehan salaki teh jadi henteu naha lalajo batur. Naha sok sieun dianggap saruana. Jadi ternyata urang bener hakikatna mah lalajo nu salah. Nya. Matak tugas nu ngaran hirup teh wah berat. Tah ayeuna bandingkeun ku ibu bahasa nu tadi lamun hayang tepung jeung Allah geura tempo jelema nu kasipatan ku Gusti Allah. Sok aya sifat Allah seberji 88. Tanah awak bapa teh kudu aya salapan-salapan. Lamun Allah Al-Ghafar Maha Pengampun, hiji waktu teh urang teh bakal diuji dihina batur, diledek batur, dituding batur, dipitnah batur, dinyeri ku batur. Ingat teh Allah teh Al-Ghafar Maha Pengampun. Tak urang ge kudu asa kampura ka jelema nu geuleuh, nu rujit, nu cua, nu ngewa ka awak urang. Tak urang teh berarti geus kasipatan ku Gusti ngawujud Allah teh di mana? Na sifat urang. Allah teh Al-Qudus, Maha Suci. Lamun Allah Maha Suci, mana kasucianana Gusti Allah? Allah merek nu salat, rek nu henteu dirizkian, nu kadul, nu kitu kieu dirizkian. Al-Qudus Maha Suci, urang we kudu guguru kana sifat Allah Al-Qudus Maha Suci. Hate suci ke. Lamun hate geus suci, geus teu hayang lalajo kana kagorengan batur. Geus teu hayang apal kana kasalahan batur da. Geus teu hayang ngadenge omongan gorengna batur, geus teu hayang. Nah, sabab Al-Qudus diri keur ngomean diri sorangan, akhirna urang sadar bahwa urang oge sabenerna mah boga keneh kokotor anu teu mungkin diedengkeun ka batur. Satiap detik tiap menit pasti urang ngomean diri sorangan. Itulah Al-Qudus. Kasipatan ku sifat Allah. Lol pan Allah teh sifatna teh Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Bakal katempo dina sifat urang teh sifatnya ahan, asihan, dedehan. Boro-boro mamanusa anjing budug di jarian lapar pasti bakal dibere dahar. Nah sabab boga sifat nyaahan, asihan, dedehan. Boro-boro masa eutik, boro-boro mah gede, bahkan leutik perkara nu leutik moal burung ku Allah dijadikeun alat media pikeun kasalamatan awak urang.
mata urang mere sebenarnya lain mere tapi urang keur nyoko. Ibu sok panggih jeung nu musafir di jalan gini. Tah cek hakikat mah lain itu butuh ku urang tapi urang butuh ku itu. Mata kanu musafir teh kudu sopan. Geek diuk song bere ngeus dibere teh duit teh 3.000 kumaha cek ibu nuhun. Asa biheung ayanya jelema nuhun kanu musafir nuhun nama kejeng nuhun itu mah butuh nage duit ukur 5.000 urang mah butuh nage kahadean tina 5.000 mata teu mungkin lamun urang teu dipanggihkeun jeung si eta duit 5.000 teu mungkin kabikeun mata urang nu kudu nuhun ka batur teh naon batur teh cukang lantaran kahadean ti Gusti Allah eta teh lain kuring nabi papanggih jeung Yahudi bari lolong pagaweanana Yahudi teh nyarekan wae mun aya Muhammad dicekek ku aing mun aya Muhammad dipaehan ku aing mun aya Muhammad benci aing geuleuh kanu ngaran Muhammad disampeurkeun pan ku nabi mah lapar anjeun lapar nah hatu usaha teu neuleuh kumaha ceuk nabi ieu atuh roti wal dibere dahar geus teh kitu ngocobrot deui anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad jelema gejul Muhammad jelema teu ecreug Muhammad jelema teu baleg eta nabi isukna nyampeurkeun deui bari sia teh keur ngocobrot mana Muhammad teh dipaehan ayeuna keneh disampeurkeun ka saha eta teh ka Muhammad lapar wal deui roti dibikeun lah lamun urang panggih jeung nu kitu ditonyok dibere roti dienrin ku urang mah Pak. Inilah al Nabi Muhammad kasipatan ku sifatna Gusti madak toong dina gambar setiap aya Allah pasti gigirna Nabi Muhammad. Nah itu teh simbol mun ceuk ilmu mantek mamajaj mun ceuk urang bahasa urang mah simbol jadi Allah teh boga simbol sifatna di saha di Nabi Muhammad da ai pakieu-kieu jeung Allah mante ngan urang pakieu-kieu jeung akhlak Nabi Muhammad mata wajib we urang nuturkeun akhlak Muhammad Nabi Muhammad nuduhkeun ka Gusti Allah maka sawarga dibikeun ku Allah keur jelema nu nutur-nutur Kangjeng Nabi kitu tah hirup teh. Dai tepung jeung Allah mah atuh da Nabi Musa ge teu sanggupeun. Ya Allah abdi hoyong ningal gamparan salira Gusti ceuk Allah teh tuh tempo panon poe serab Gusti nempo ciptaan kami anjeun serab komo nempo kami. Tah berarti urang hayang nempo Allah kumaha gerak teangan jalma nu kasipatan ku sifatna Gusti Allah. Aya teh dina riungan ieu. Teuing nya kuring ge ukur bisa bacetrot teh ngomong lamun batur ngecelok ka ibu lila teu mayar bebaskeun ta eta sifat Allah tuh dia juga murengked roream teuing lebar-lebar duit gitu hese urang mah kasipatan ku Allah teh paingan sifat Allah teu neurak-neurak ka urang dah hatena atuh antalkeun jeung pangabutuh coba lamun jelema geus leungit pangabutuh teu butuh dipuji teu butuh di sanjung teu butuh di anggap hebat, teu butuh disebut pintar, bahkan kecap nuhun geus teu butuh. Nuhun cep parantos barang bere ka emak, naon nuhun. Teu kudu nuhun, dan sebenarnya mah urang nu kudu loba nuhun ka batur, lain batur nuhun ka urang. Matak jadina ieu masjid hiji ladang tina gawe bareng sararea. Urang simpulkeun tah semen, keusik, batu teu silih aku. Artina keur ngamakmurkeun masjid tong silih ngaku pada boga golongan pada boga ego pada boga perkara nu lain tapi urang mah hayu urang bebarengan hiji tah nu kadua fungsina masjid zaman Nabi lain ukur ngamakmurkeun masjid tapi urang oge kudu ngamakmurkeun jalma nu di luar masjid ku cara ngabantuan jalma anu kasusahan di luar ieu masjid nya mudah-mudahan lah 80% 50% mudah-mudahan Masjid Logawa jadi masjid percontohan engke mah aya nu susah teh ka dieu ka masjid wirid lain apan cek sahanya anu boga pandangan gitu teh Syekh Abdul Qadir Jailani kieu saha wae jelema nu susah geura datang ka makom kami kitu tah bahasana teh saha wae jelema susah bingung tawa lara balangsak datang ka makom kami kitu
Tak urang mah kan makom teh kuburannya. Mata loba pengertian saha wae nu susah geura datang ka kuburan. Pengertian salah teh. Akhirna di ditu menta geuning. Eyang menta milik nolo ti handap boro-boro sia. Tah orang pertanyakeun Syekh Abdul Qadir Jailani disebut makom. Lamun anjeun susah, lamun anjeun lapar, lamun anjeun dahaga, lamun anjeun bingung, geura datang ka makom kami. Makom di dinya lain kuburan, Pak. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani teh kahirupanana teh 24 jam kahirupan Syekh Abdul Qadir adalah di masjid. Jadi lamun susah, lamun lapar, geura datang ka makom kami, artina ka masjid. Nah, apaan ayah Syekh Abdul Qadir jelema lapar, anjeun lapar, tah dahar. Anjeun bingung kunaon kieu dreg-dreg diomongkeun. Jadi urang oge pengertian makom teh lain makam kuburan, tapi makom teh adalah masjid. Jadi saha wae anu lapar geura datang ka makom kami. Tah ge kitu ceuk dek hayang saha wae di logaon nu lapar geura datang ka makom kami, datang ka masjid ngadon wirid, ngadon paeh di masjid. Nah, da DKM na teu mere dahareun. Tah ari Abdul Qadir Jailani mah hartana teh beak dipake masjid, dipake ngomuk-murkeun masjid sehingga wani nyarita saha wae jelema lapar geura datang ka makom kami. Terus ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani mah da lamun di pikiran cek logika dianggap sesat sih Pak. Lamun saha wae nu hayang milih geura salat tahajud kitu tah. Saha wae nu hayang rezeki geura salat duha kitu tah. Dreg-deg teh loba jelema nu duha ngadon sangsara deui. Loba nu tahajud ngadon miskin deui. Nyalahkeun nah cenah ieu teh ulama teh aneh. Ongko hayang rezeki hayang milik tapi kudu tahajud geuning kuring geus tahajud sangsara wae. Ternyata dibongkar di saat batur keur sare urang daek tahajud itulah rezeki nu sabenerna. Lamun ditafsirkeun ka dinya mah urang jadi ungeuknya. Di saat batur keur sare teu boga rezeki, teu boga milik. Jadi rezeki milik lain duit. Di saat batur teu boga milik, teu boga rezeki, di saat batur sare teu boga milik, teu boga rezeki, urang mah hudang daek tahajud. Tah tahajud teh eta teh rezeki. Rezeki naon? Rezeki Allah nyalametkeun di akhirat ku tahajudna. Jadi lain rezeki duit. Jadi ulah salah pengertian. Geuning tahajud ngadon sangsara da lain rezeki duit. Tapi rezeki di dinya mah adalah rezeki kasalametan ti Allah pikeun jelema nu ngajalankeun ibadah tahajud. Terus saeutik cenah jelema duha ngadon sangsara. Justru di saat batur keriweuh mikiran dunya manehna salat duha, itulah duha nu disebut milik je rezeki maneh. Tah ku sakitu mah rada beray-berayan ya. Jadi lain hartina ku tahajud jug rezeki datang, ku duha rezeki datang lain. Tapi kunaon atuh rezeki datang teh? Tahajud teh bagian daripada rezeki, bahkan leuwih gede batan dunya. Nah, da tahajud mah urusan akhirat. Gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mah bahasa teh falsafah anu ulah waka diteureui tanpa diterjemahkeun. Lamun matak ceuk Syekh Abdul Qadir Jailani keneh jelema nu bakal bisa narima kana bahasa kami iwal ti jelema anu bersih hate. Lamun jelema kotor hate moal bisa narima kana bahasa kami. Nah, heupan jeung si udon. Wah, naon tahajud geuning anger milik goreng eureun we aing mah tahajudna kitu tah kaituna teh. Da su udon. Tapi lamun dicokel ku urang aya naon dina pendapat eta tahajud teh bagian daripada rezeki, duha oge bagian daripada rezeki. Jadi lain rezeki harta, tapi waktu di saat batur sare urang daek tahajud itulah rezeki leuwih gede tibatan harta. Ngeusan ibu ye jam 11 teu karasanya. Alhamdulillah ngariung urang di dieu masjid agreng. Mudah-mudahan jadi amal ibadah ke urang sararea malah mandar urang kabeh dikumpulkeun di akhirat jaga kalayan dikumpulkeun dina kaayaan pinuh ku rahmat jeung pitulung mantena. Sakitu nu kapihatur sono abdi ka urang logawa teh da sidik jarang panggih ku sabab jarang aya ayeuna mah teuing ai ka hareup mah moal meureun moal kieu-kieu teuing. Ngan mudah-mudahan mah sing sarehat sadayana sing paranjang umur sadayana, sing pararek milik sadayana, sing dadeukeut rezeki sadayana. Moga-moga Masjid Logawa jadi masjid percontohan anu sakumaha kusim kuring tadi dibahas
Yen nabi mah ngajadikeun masjid teh alat keur ngamakmurkeun masjid jeung alat keur ngamakmurkeun jelema di luar masjid. Malah mandar engke mah urang cobaan we pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani nu susah nu bingung datang ka masjid heusugan kabingungna bisa anggeus ku ieu masjid. Nyameureun teman tugas PDKM separa kanca engke urang mikir kumaha carana ngabingung batur bisa katulungan ku ieu masjid. Susah batur katulungan ku ieu masjid. Jangar batur katulungan ku masjid. Galingging panas tirisna jelema rek ka rumah sakit teu boga duit susuganan ieu masjid bisa jadi nulungan keur jelema nu keur galingging panas tiris. Tah urang jieun teh program eta sangkan hampuranya diomongkeun sangkan Bang Emok teu payu. Bae terjemahkeun ku ibu naon maksud kuring? Sangkan lamun ieu masjid jadi solusi keur nu susah, keur nu bingung, keur nu sagala rupa galingging panas tiris, ngeclok ka ditu teu boga, ngeclok ka ditu teu boga, datang ka masjid jadi solusi. Ta eta maksud kuring teh ngarah Bang Emok teh teu payu.